Duh, aing jawab gawe dia teh naon ieu di pikiran-pikir mah lieur kana sirana ge ieu mah pamajikan geus ngocoblak we di imah ge teuing kudu kumaha urang teh nya ayeuna urang nyieun sketsa bodor can FYP nyieun ieu naon ngaranna teh bobodoran gitu can FYP wae piraku aing kudu kosi anu mah ayeuna kudu nyieun kosi anu aing ayeuna nyieun we enak mah si goblok geus naonan deui si eta asa beuki teh asa beuki ciga nu stres aing gawean sia aing sia meski kituan deui ciga nu burung sia naonan baturan naon kituan ai maneh teh apa naon pan joget kieu teh urang jeung maneh teh panan urang teh henteu pirang-pirang sugane atuh ku joget kieu mah viral atuh soalna naon pamajikan geus ngomong gini gitu naha ieu betul maneh mah cenah hayo we nyeunan skateboard sketsa bodor tapi naha mah teu viral heuh sugane ku ayeuna mah sia di batur ke di sana stres gitu kan bae disebut stres nu penting mah urang viral jorojo ai maneh teh goblok pikiran hirup teh kehet make jong ulang paling ka warung sia nyo CCTV tuh ka imah aing ngontrol cing jadina aing yang gantian jeung era jeung wirang ontong cuka cokot jeung nyokot teh nu alus sia mah daging asin kehet ku aing sia sakali-kali deui di pangpengkeun ku aing sia pek tinggal si ulet teh untuk maneh teh kunaon nanti anjing di kieu anjing kunaon heuh agak makan anjing ekonomi ini kurang ieu mah ekonomi kata mah heuh awas sia ku aing mun sakali-kali deui kehet sia lain ngadon kitu we ku aing naon sia melalong kehet ribut jeung aing untuk Ento goblok sia aing keur ngayu anjing anjing benar anjing teh sangka ulah tinggal wae balik ka kali udah eta naon maksudna anjing bener maneh heuh jago ayo mah tarang aing jago maneh bener aya mah aing yang ngilu latihan di mana wae maneh aya aing enggak pake di dia sakti bener ieu ada diajar mana bener sok urang mah eureun ke jajal urang mah sok kayak becak cicing di dia mana nangtung sok pasang kuda-kuda woi aing ya dites mah kumaha coba jajal ieu mah nyeri geningan euy aduh rasa nyeri goblok moal moal geus geus rek balik urang mah nyeri oke nya wae atuh balik pisan aing keur nyantai ngaganggu we tong ngajaring manuk teh ngadon meunang lalai aing mah tong aduh maha ieu teh piraku eueuhan gitu manukna lalai cing gararantung teh emangnya ieu jaringna naon make jeung bisa jadi lalai kieu euy atuh teh nya urang udah beureun loba urang geberageun deui lah di ditu dagoan urang cicing heula tuh penyit terakah kena naon ini tuh si kehet teh kena naon euy aing keur ngajaring manuk di dieu si Otong aya naon main ka mana main mah sariweuh wae maneh mah teuing ribut sia teh ganggu wae nya aing keur ngajaring kehet ari maneh kita sahabat ngajaringan manuk kitu maneh teh karunya ieu eta teh manuk teh hayangeun harirup sarua keneh eta ge manuk ge panan ciptaan Allah sia daek dijaring ku aing sok di dieu kok kehet goblok aing cariweuh wae goblok aing kumaha jeung aing kaya mah ulah kitu ampun halo
kontrakan teh apa di urang aya ieu kontrakan emang nih. Oh sok ditungguan ku urang di dieu gawat tong lila teuing. Oh siap. Oh siap. Yuk assalamualaikum. Woi. Tong, ayo ka dia tong. Ayo. Mana sih kontrakan? Ini tuh aya itu mah genaheun pokokna mah tanpa listrik, tanpa cai, pokokna mah kamar mandi mah siap we, cuman eta na kamar ieu na eueuh tempat hees jeung maneh we tempat. Oh 50.000 yuk urang tinggali heula. Sa ieu tong kontrakan teh anu nih. Ya gitu. Sok tingali di jero na. Bae da murah atuh 50 atuh tong. Tinggalian we heula ka jero kumaneh nya. Urang dek ka dieu heula ya perlu deui nya. Oh mah teh. Sok cing tinggalian bae heula nya. Ayo. Teu salah ieu si Bari mere kontrakan teh kieu patut anjing. Lampu naon. Aduh, parah ieu mah. Kumaha tuh nya? Kehet teh. Kenal mana kayak di dinya? Lain, kita urang teh butuh kontrakan. Si Bari teh. Nah, iya. Percaya si Bari si Bari mah geus rada beunang sih eta mah. Itu Bismillah ini teh cicingna nih mah ieu teh. ai sudah teh nu manehna. Lain, aman bae buat tuh. Terus ini balik mah bener ya. Balik mah balik. Si Bari na ku aing teh angan. Duh, itu kuat ini yang modal heula gitu euy, mumpung itu eueuh nu ka dieu. Juga si Bari ini asupan apa ciringan. Heeh, si Bari ciga na eta mah. Saburger ini. Man wae lah. Papanggih sia ku aing Siap. Awas aing Keluar sia. Oke lah tuh yang berbodol atuh can ome atuh kayak lah ieu tingali ieu dieu tuh. Ya, siap teh si Naon Om ieu di teh? Jerman aku mari kontrakan di tempat. Oh, sia teh aing. Padahal yang nu murah tadi oke yang nu murah cenah 50.000. Bae kayak ieu can ome deh. Can ome ieu aduh. Aduh.